Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Bule jeung manggali ngaharulang sakedeung siga nu keur mikir. Jadilah harita nang bule anu leuwih ti heula nyarita. Heeh, ku aing katarima eta katerangan ti maneh teh enci niang. Si enci alah. Tang cuek ku aing teh kudu dijadikeun perhatian jeung pamikirannya, Ci. Tapi keur aing mah moal sieuneun ku si Mbah Buyut Biku Seranggi. Anjir, sanajan manehna gableg kakuasaan, non teh kakuatan ilmu tingkat dewa, ari ngabela non kajahatan mah bakal disinghareupan ku aing mah. Bener teh manggali? Mang? Memang betul, memang begitu nang. Sebab sekalipun ada jago yang bisa ngapung kaluhur ngapak mega dan sakti mandraguna, otosana bojana kulit. Akan tetapi kalau ilmunya digunakan untuk kejahatan, tidak akan menjadikan Raja Muga. Ya, menuhunkan juga nih sama Enciniang yang sudah berbaik hati untuk memberi keterangan seperti itu, ya Ci ya. Terus sekarang Enciniang mau gimana nih? Mau ikut ke Manggali saja tuh, ya? Hai. Tangalanan keli berjuang mah montong waka mikiran masalah bikang atuh mang euy ah. Si mang masuk kemana meni wae bebeungetan ceureuh kieu mah nu diirong teh anu mencrang-mencrang we, anu jemplu, anu sengehan. Ari geus eueuh li anu rek diomongkeun mah nya geus we atuh maneh balik teu heula teu kudu bareng jeung anu sajena. Enciniang, Ci? Haya, memang betul we mau Fahmi. Ya pergi sekarang saja, ya. Kemudian nanti we akan cari kesempatan buat lepaskan diri dari pengaruhnya Tuan William, ya. Haya, selamat tinggal. Si Enciniang, si pedang langit terus ngajorewat tinggalkeun eta patempatan. Sedengkeun daeng silaba si Badik Sakti jeung Rojali si Golok Bayangan katu sambada si Baliung Maut harita geus carengkat nangtung bari ting salangir nahan ka nyeri. Samemeh ari ditinggalkeun eta patempatan harita sambada si Baliung Maut Jawara Banjar da puguh bisa ngomong Sunda. Harita nyarita heula ka Nang Bule mangrupa caritaan anu ngandung ancaman. Hei, Nang Bule, si laing montong waka ngarasa geus unggul sia. Bisi ngungkulan 4 urang lawan atau bisa ngungkulan 4 urang lawan. Si laing kudu ngarti Nang Bule. Dina waktu ayeuna barisan Willem Kintamani Dijaya geus boga pamimpin anu kakuatan ilmu geus tapi kanetapan kakuatan ilmu tingkat dewa.
Nyata jago kolot anu neulah Mbah Buyut Biku Sarenggi. Engke dina waktuna si lain nang bule bakal adu hareupan. Tarung ngalawanan Mbah Buyut Biku Sarenggi nampuyak sakukuma oge. Kakuatan ilmu selain moal aya nanaonan deuleu sia. Nu mata ulah jumago saya rupa. Oh di atas langit masih kena aya suhunan sia. Oh, kurang ajar matak dewek jeung anu sejena geus bisa mastikeun ci heula engke dina waktuna si lain tarung tandingan ngalawanan Mbah Buyut Biku Sarenggi si lain bakal pehek senang bule sia yakin kalau moal aing sia. Eta ngomong menirangu kitu. Puguh daing cacang kacau ngajedog teu bisa gerak teu bisa naon. Ieu mah rupa-rupa pisan. Hei, aing geus dibere nyaho ku si Niang anjir. Aing moal make kudu sieun rek tarung ngalawanan sasaoge anjir. Rek Mbah Buyut, Mbah Burut, Mbah Kadut, Mbah Bau Hitut dising hareupan ku aing mah anjir. Hasok gancang semaratog bisa dijagoran saku aing. Hai. Kamu bertiga. Sudahlah, jangan banyak omon-omon. Harusnya kamu tiluan bersyukur dong. Ini kalau aku nang bule menjadikan tidak membogaan niat untuk membinasakan kalian. Dengar ini, andai saja ini kalau aku mau memerenan kamu bertiga, cetek, menjadikan akan mudah pisan, seperti mengembalikan telapak tangan. Kamu bertiga sudah tak bernyawa. Maka dari itu dengar ini, kamu bertiga segera untuk pergi. Jangan menungguan aloku nang bule berubah pikiran dan kahudang lagi amarahnya. Ingat, jangan ngabasokak lagi sia. Ya, hasok pergi kalian bisi jejak sababokong teh. Daeng silaba si badik sakti jeung anu sejena geus kitu mas tiluanana dina kayaan lempangna jumarijeg. Terus ini naringgalkeun eta pantepatan. Sangeusna 4 urang lawanna geus arinit. Kitu deui Prandika si Gelang Besi mah waktu ningali daeng silaba pangheulana dilubuhkeun ku nang bule harita Prandika geus ngalamad indir. Kayaan nang bule harita jadi pulih normal deui. Kitu deui sikap jeung caritanana jadi tenang dina karakterna Eyang Buana Putih. Sekarang keadaan sudah menjadikan tenang, sudah kondusif nang. Untuk itu izinkan Emang untuk memberikan kepada para warga yang ada di sini agar supaya mereka itu segera meneangan laratannya Ki Armanta, yaitu pupuh lemur yang tiheula untuk kemudian dipercaya lagi menjadikan pupuhu kampung Binangun gitu nang. Menggantikan si Prandika si pupuhu anu tengajenan ka nu dipimpina yang sekarang juga cukup kemana-mantoknya. Begitu tenang. Mohon manggawe sama dijelaskan didugikeun ku mang dah tos sakedana atuh di lemur kedah aya pupuh lembur mangnya. Iya justru begitu nah. Kalau sudah diizinkan mah ya sekarang Emang akan memanggihan para warga yang ada di sini ya nang. Geus kitu mah manggali harita muru ka tempat calicingna para warga anu harita geus ngarariung. Sageusna deukeut harita manggali terus nyarita. Kepada kadang warga-wargi ya dulur-dulur aku
yang ada di sini dan sudah membandungan peristiwa yang terjadi tadi, ya. Maka pada kesempatan ini menjadikan perkenankan saya Gali Surali, si Jawala Idaman, yang selalu disukai kaum wanita, baik jande maupun perawan. Dan aku ini adalah pamannya Nang Bule. Untuk memberikan pengertian kepada semuanya sehubungan dengan kaburnya si Prandika, maka di lemur ini jadi tidak ada pupuhu lemurnya. Abah Sanip minangka anu pangkolotna harita ngacungkeun dengan katuhuna kaluhur bari terus nyarita ditujukeun ka Manggali. Awah minangka yang paling tua di sini Waki Sujang. Leuwih jeula akan menuhunkan dulu Kajang Gali dan Sujang Kasep Nang Bule ini. Anu geus ngabebaskeun sakabeh warga ieu kampung Binangun. Nyaeta ngabebaskeun tina pangaruh jeung kakawasanana si Prandika pupuh lemur gejueuh teh si Wawelek Danten. Kemudian Abah ngawakilan anu sejenya boleh tahu dong apa yang dimaksudkan sama Jang Gali akan memberikan pengertian teh. Tidak ada salahnya juga untuk tentu dalam mengupayakan kemudian justru suatu ada apapun juga. Ya bolehlah untuk selanjutnya gitu. Hai, ayah Abah ngomong naon Abah teu hati Abah. Tidak usah memaksakan untuk ngomong bahasa Indonesia tuh Abah. Ari batur bingung mah. Mungkin bahasa Melayu anu teu paruguh deui. Jadi beginilah Abah ya. Untuk warga-wargi semuanya yang harus lebih dahulu dibeberes adalah mengajakkan lagi Ki Armanta. Ya. Kalau dulu mah Pak Haji Rahman lah, sekarang berubah menjadi Ki Armanta ya. Dulu mah linggihna di Cibeber, yaitu untuk menjadi pupuhu lembur lagi. Masa ya di pakampungan tidak ada pupuh lemurnya ya. Selain itu para warga juga harus membogaan tekad dan semangat juga keberanian atau wawanen untuk melawan ketidakadilan. Nah, harus rempuk jukung sauyunan untuk menjadikan keadaan kampung Binangun ini tenang, aman, dan nyaman. Begitu Tabah? Ya Abah minangka yang wakilan para warga bisa ngerti. Sarta nerima apa yang juga sudah dijelaskan kemudian justru ku Jang Gali. Ngeunaan Ki Armanta tangtu bakal diajakan deui ka dieu ya. Sina jadi deui pupuh lemur. Kalau boleh nyao Jang Gali jeung Sujang Kasep rek terus ka marana ilis deh. Katinggalina teh siga anu akan gagancangan pergi ini telingan. Hai. Begini Bah, saya dan Nang Bule ini alus saya masih membogaan hanca, masih membogaan lampah untuk menjuju ke kampung Kawuluyaan Bah. Yang mana untuk menepungan Karama Pamungkas Bah. Ya, yang mudah-mudahan saja di hari yang akan datang kita akan papain lagi nyabahnya. Para warga harita datang nyamperkeun ka Nang Bule jeung Manggali ngarajak sasalaman. Sakaligus nganuhunkeun kana bantuanana ti Nang Bule. Geus kitu mah Nang Bule jeung Manggali terus ini tinggalkeun eta patempatan. Bari ngagajapkeun ku paneuteupeuna para warga jadi
terus ngalobrolkeun ngeunaan kahebatan ilmu silat lanang bule. Aduh, mah masih kene deung-deuleun ega ieu. Ningali ketrak lanang bule eta dina ngungkulan lawan-lawana moeng. Sasakan budak kene eta budak geus boga ilmu silat tingkat tinggi. Bisa ngabantu ka urang sarea. Dibebaskeun tina pangaruhna si Prandika. Pupuh lemur anu gejul. Bener teh eta ega ya. Ya bener gitu cek. Nu leuwih kaget cing aneh mah eta sanggeus narobah kayaan dirina nya. Dina waktu ngan sakedeung geus bisa ngarubuhkeun 3 urang lawana nya nya. Padahal nu dirubuhkeun jago kepercayaan si Tuan Willem nya. Nah eta we anu radahan ngakal teh. Naon? Ya kunaon ku basanipnya oge ku itu ku urang sodong nya ku si Akang Kumis eta henteu dicanat heula atunya kunaha dihormat jamu heula atunya. Ieu mah teu kuhan teh beus abah ge salua geus boga pamikiran nepikeun kalebah dinya ieu teh. Anu madak nanyakeun heula lek terus ka mana oge. Jadi mau ngahalangan bagaimana juga untuk itu. Da puguh rek terus ke lampahna gitu. Nu leuwih penting sasakudu gancang dilaksanakeun ku urang mah harus kudu juga apa menyusulan si Armanta diajakan ka dieu gitu. Ya. Sok ku anu ngalora keneh susulan. Inya nanya ulang sila jalin dari pupuh ieu lemur. Bener henteu Nyai? Ih, nya bener kitu Abah. Memang kudu sagancangna ieu lemur teh aya pupuhna. Lainna naon ke bisi abdi boga disaraki ya rek saha minta tulung da puguh abdi teh masih kene benteng atuh Abah. Abdi teh rana ngora anu siap tempur Abah. Geus kudu diomongkeun anu kitu mah Nyai. Laku abah ge diperhatikeun atuh si Nyai mah. Mun panggih terus ngobrol jeung si abah sok mineng ngararetan kana lebah palangkakan abah naon maksudna Nyai. Da kieu ge abah teu boga ari marmot mah. Anu maca geus kudu nuduh kanu jauh gitu nya. Nyawang kanu anggang pisilakeun si Nyai mah geus aya di baledog kaliwat di Ciduhan Lamokot Nyai. Saha cenah jalmana saya lihat nih Kiraden Sanip Jumendra Jaya Diningrat Wilaga Kusuma Jaya Nagali Jayanti Panganaran Teuh ningrat darah biru anu ayeuna keur nyamacan di Basanip Nyai. Geus datang deui ngasauna ieu sabah teh da. Mending kali hasok ayeuna mah ajakan anu sejenna nyuculan Ki Armanta teh tong ngahaminan caitan sabah Sanip liar. Papadungan omongan sabah Sanip mah dasar koklot bebegaug Jadi sok terus ngacapruk. Hayu urang marulang ka imah masing-masing we ayeuna mah. Para warga geus kitu mah harita pada marulang ka imahna masing-masing. Tunda nu kacarita caturkeun di paguron lintang jagat. Harita ditepas keur ngariung limaan dariuk dina kursi. Tuan Willem diuk ngarendeng jeung Nyai Kintamani. Sedengkeun Mbah Buyut Wiku Saranggi jeung Wantini Katut Sinyoh John Wen dariuk dina kursi sajajar di hareupeun Tuan Willem jeung Nyai Kintamani. Mbah Buyut Wiku Saranggi nu harita keur cumarita. Wok bada wok. Dewek ayeuna rek nagih janggih ka Tuan jeung Kintamani ye. Ngeunaan Wantini inju dewek.
anu majalkeun we kalesbikeun Wantili jeung Singoh John wen lelengan jadi pangajen gitu. Tapi kan gaya lah buat masih kelihatan lah ya baba damian anu pasti ngelaan. Alaksana kelihatan janji. Yakin tamani nu leuwih teu heula ngajawab. Tenang heula Mbah Buyut. Anu matak ayeuna ku abi diajakan ngariung oge mbahnya eta urang ngabadantenkeun eta nu disaurkeun nembe ku Mbah Buyut. Terus terang abdi sareng Tuan Willem tos aya rencana pikeun ngalaksanakeun rendengan pangantenan Wantili sareng Sinyoh John Wen. Jadi dina ngalaksanakeun pesta pangantenan teh bakal digabungkeun sareng acara sayembara adu jago, Abah. Nyai Kintamani nyelang ngaret heula ka Tuan Willem terus ngajelaskeun caritaan manehna jeung omongan Mbah Buyut wiku sarangi. Sangeusna dijelaskeun harita Tuan Willem neuteup ka Mbah Buyut wiku sarangi bari tos nyarita. Wow. Oh, yang terhormat Mbah Buyut, memang betul. Yang dikatakan Nyai Kintamani tentang pesta perkawinan, yaitu pesta perkawinan Wantili dengan punya keponakan agar bersamaan dengan pelaksanaan sayembara adu jago. Dan tentu saja pihak kita orang mengadakan sayembara adu jago juga tentu punya maksud dan tujuan yang jelas untuk kepentingan pihak kita orang. Coba jelaskan Nyai. Jadi maksud jeung tujuan pesta pangantenan Wantili jeung Sinyoh John Wen pangna dibarengkeun sareng sayembara adu jago teh nyaeta sangka nu mangsungna pesta teh bakal leuwih rame. Sakaligus para jago jeung jawara anu daratang pikeun milu kana eta sayembara. Bakal nyaksian Wantili jeung Sinyoh John Wen renengan. Sajadina ti eta sakure para jago atawa jawara anu daratang teh bisa terus digiring jadi anggota barisan Willem Kintamani Dijaya anu dipimpin ku Saira Mbah Buyut wiku sarangi. Kitu tah Mbah Buyut. Mbah Buyut wiku sarangi kerung. Katinggalina dina pasemona bangun anu ngamuka ambek. Ngarasa teu panuju siga nama kana caritana Nyai Kintamani. Bari neuteup seukeut ka Nyai Kintamani harita Mbah Buyut wiku sarangi terus nyarita. Dewe ngarasa teu panuju. Ulah cara pangantenan itu dewe Wantili. Maka jeung rek dibarengkeun jeung sayembara anu jago sagarupa teu panuju ke dewek wa. Siga nu hayang diacak-acak ku aing. Kang ngaran pesta pangantenan mah nya pesta pangantenan we. Dasar wok berwok. Kuliayakeun acara seperti kitu mah sarua. Jeung hargaan ka dewek. Si Tuan jeung Kintamani ku dewek dianggap ingkar janji mun kitu mah. Mbah Buyut wiku sarangi negrakeun sikapna. Teu satuju kana karep pamaksudan Tuan Willem jeung Nyai Kintamani. Ningali sikap jeung ngadenge caritaan ti Mbah Buyut wiku sarangi anu saperti kitu. Harita Nyai Kintamani ngareret ka Wantili anu geus leuwih teu heula dibadamikeun secara rarencepan pikeun ngadukung kana naon rupa anu geus dijelaskeun ku Nyai Kintamani. Harita Wantili bisa ngarti kana reretan Nyai Kintamani.
Kitu nanti sabab Tuan Willem jeung Nyai Kintamani geus moal bisa ngabantah kana sikap jeung pamadeganana anu jadi akina. Anu bakal mampu meruhkeun ngaluluhkeun hatena Mbah Buyut Piku Sarenggi mah iwal ti manehna. Wantini neuteup ancep ka Mbah Buyut Piku Sarenggi beritus nyarita. Kieu Mbah. Urang ulah waka salah paham ngeunaan rencana ti Tuan Willem jeung Cik Kintamani nya Bah. Pentingna diayakeun saimbara anu jago teh Bah. Secara teu langsung pihak urang teh bakal ngumpulkeun saloba-lobana jago jeung jawara anu daratang Bah. Nyaeta milu kana eta saimbara. Anu dina akhirna bakal digiring kudu jadi anggota barisan anu dipimpin ku Mbah. Sabab mun ngaja kudu ngadatangan ka satiap jago jeung jawara anu makalangan mah yo bakal ngabutuhkeun waktu anu lila Bah. Anu mata keur abdi mah anu bakal jadi panganten bisa ngarti sarta narima kana caitaan ti Cik Kintamani anu tadi jelaskeun ka urang. Artina wantini satuju sarta ngadukung sapenuna kana eta rencana anu bakal dilaksanakeun dina waktuna. Kitu tambah Mbah Buyut Piku Sarenggi jadi robah deui pasemona. Kangaranan wantini incu kakasina geus negrakeun sikap jeung caritana anu saperti kitu mah jadi luluh hatena Mbah Buyut Piku Sarenggi teh. Wok berawok. Nyari incu dewe geus boga sikap anu seperti kitu mah ya jeung dewe kelek satuju Kintamani. Dewe kayang leuwih nyaho. Ngeunaan tata carana ngeunaan saimbara anu jago teh. Cikan sok jelaskeun ku si aing Kintamani. Janten kieu Abah Buyutnya. Sangkan para jago atau jawara nu makalangan seueur anu daratang lantaran katari ku hadiah sakotak perhiasan emas sareng kadudukan anu terhormat ti Tuan Willem. Tahapan ajen pangartina baris diuji ku Sugarba. Saupamana bae aya anu mampu ngimbangan ajen pangartina Sugarba, mangka anu baris nguji ajen pangartina teh tangtosna oge Mbah Buyut. Abdi gaduh kayakinan di antara para patandang sayembara moal aya anu mampu ngimbangan kekuatan ilmu tingkat dewa nyaeta anu kapimilik Mbah Buyut anu jelas sakabeh patandang sayembara kudu daek dijadikeun anggota barisan pun anu wani nolak ya tangtu bakal ditindak Bah. Nyai Kintamani terus ngajelaskeun ngeunaan obrolanana jeung Mbah Buyut Piku Sarenggi kitu deui caritana wantini. Sangeusna dijelaskeun kitu mah harita Tuan Willem terus nyarita. Terima kasih Mbah Buyut, terima kasih. Thank you very much. Jika wantini ik merasa lega dan senang hati. Sudah setuju dan mendukung pesta pengantin wantini dengan John Wen. Dilaksanakan bersamaan dengan sayembara adu jago. Itu semua tentu saja demi kepentingan pihak kita orang semua. Bukan begitu Nyai? Iya betul Tuan. Bagaimana tanggapan Sinyoh John Wen Sinyoh? Nyai Kintamani ngararet ka Sinyoh John Wen betus ngajawab. Punya sikap yang sama dengan wantini Bagus atuh ari kitu mah. Tah jadi kitu Mbah Buyut. Urang ari tos aya dina kasapukan dina ieu babadan tenana. Abdi kantun marentahkeun sababaraha urang anggota barisan pikeun makalangan
mikeun nyebarkeun embaran sembara ka daerah-daerah. Ku cara kitu para jago sareng jawara anu makalangan bakal katarik perhatianana. Nyaeta pikeun ngadaptarkeun diri jadi patandang sayembara. Janten ayeuna mah babadan tenan teh terus beres. Mangga mah buyut biri bade istirahat mah mangga. Oh. Wak balawak. Ya, ali geus beres malih wek es we di kamar. Wek memang horea mulila ngobrol teh leuk mah. Wan carung ngelek sapoe sabeudinge ku lewek bakal ditagalan gitu. Mbah buyut tikus serenggi ningalkeun tepas. Sedengkeun Wantini jeung si Nyoh John Wen rek terus ngadon jalan-jalan. Sedengkeun Nya Kintamani nitah salah saurang badegana sina ngageroan 5 urang anggota barisan. Delila 5 anggota barisan Wilem Kintamani saterusna daratang. Tuan Wilem jeung Nya Kintamani mare parentah sangkan 5 urang anggota barisan sagancangna nyebarkeun beja ka satiap daerah ngeunaan embaran sayembara anu jago teh. Tuan Wilem jeung Nya Kintamani pada boga kayakinan para jago jeung jawara anu keur makalangan di dunya kajawaraan bakal loba anu katarik pikeun daratang dina waktuna. Boh anu jadi patandang sayembara atawa anu saukur hayang nyaksian kana lumangsungna eta acara sayembara anu jago. Caturkeun Nang Bule jeung Manggali anu geus jauh ninggalkeun kampung Binangun. Harita waktu Nang Bule jeung Manggali ngambah ka salah sahiji lembur anu neulah kampung Cimanggis. Geus kitu we diparengkeunana. Dina poe harita teh keur lumangsung acara sayembara jago pinilih anu diayakeun ku Juragan Ranjaya anu sakaligus pupuh eta lembur. Kawilang jalma anu pangbeungharna di eta lembur mah. Juragan Ranjaya pangnangayakeun sayembara jago pinilih teh hayang neangan pisalakieun anak tunggalna wanoja geulis rupa anu neulah Nyi Mas Lesmiati. Sing saha wae patandang sayembara anu paling unggul ilmu silatna mangka bakal dijadikeun minantuna Juragan Ranjaya dikawinkeun ka Nyi Mas Resmiati. Dilebah gigireun imahna Juragan Ranjaya aya lahan lega misarwa jeung lapangan, aya panggung gede anu wawagna keran, sakulilingna geus dipinuhan ku panonton boh warga eta lembur kitu di warga ti lembur anu sejen. Dina luhur panggung di tempat pangtukangna rombongan kendang pencah. Sedengkeun patandang sayembara dariuk ngajajar dina bangku panjang anu aya di hareupeun jeung di handapeun panggung. Patandang teh rata-rata jago jeung jawara anu ngalora keneh. Tapi aya oge sababaraha urang jago kolot. Di tempat anu khusus rada anggang di tempatna patandang sayembara katinggali Juragan Ranjaya jeung Nyi Mas Resmiati diuk karendeng dina kursi di payungan make payung gede ku 2 urang badegana Juragan Ranaya nying hareup kalebah panggung. Ningali kana eta kayaan Nang Bule jeung Manggali anu ngaliwat kalebah dinya pada ngeureunkeun heula lengkahna. Panasaran Manggali terus nanyakeun ka saurang jalma anu
pakarek datang ngeunaan acara anu langsung nyaeta sayembara jago pinilih nu diayakeun ku Juragan Ranjaya atuh sanggeusna meunang keterangan kitu harita manggali ngeukehan kanang bule ngajakan miluan atawa milu lalajo kana lumangsungna eta acara. Emang ngomongan dengan sangat nih, Lang. Ya, hitung-hitung hiburan lah. Bagaimana mah kalau kita lalajo dulu, Nang? Ini acara sayembara jago pinilih yang akan sakiling lagi juga akan berlangsung, Nang. Apalagi ada kelang cempas tuh bisa ngaleng-kelek dulu, Nang. Yang jelas ke kampung Kawuluyaan mah dijamin akan sampai nanti juga lah. Menjadikan penasaran ke Mang Menang. Cek abdi mah mending kene urang lelaskeun lampah memang Jangan begitu, Nang. kan sudah Mang katakan Ke kampung Kawuluyaan mah dijamin akan sampai ke tempat tujuan, Nang. ini mah hitung-hitung hiburan tuh, Nang, perlu hiburan. Ari Nang bule